السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله آمين اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل على كثير من عباده المؤمنين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين الذي قال له ربنا نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا هذا القرآن وإن كنت من قبل من الغافلين وأمره تعالى أن يقص على قصص الأمة بقول قصص وقصص لعلهم يتفكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا عذاب أليم قال النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام إذا فرجل ضرب رجل كأنه لرجل سوات آية وحديث من على بمرضي تبارك الله في دعاء سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك آمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك بعلم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تنفع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنت ناصري ورضاك مطلوب بعاصري محبتك ومعرفتك وعاصري معك بلا معبود. Masih kami melanjutkan hancur dina kisahnya Nabi Musa alaihissalam dina kitab kesusu Anbiya dina pasrafir awal tetap dina kakapirana saat kamari bahwa diancam ku adab terutama karakat masih dina bangsa sakit khususnya dina dengan urang dina pasrafir awal tetap dina kakapiran saat diperingati ku jalma mukmin di golongan kitbi. Satadana urangkan lima takrim kenapa Allah Nasrat al-Arab ke-174 urang sesarengan Muhammad Nabi Wasallam kaulah sadana kaya keberkahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala segelana sedang bersalamina amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa in kunta taqabbal karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arsalna 'alaihim tufana jarakum والذبابير والدم آيات مبشرات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كفرت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغوا إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. صدق الله العظيم. Di Muhammad bin Isa
kisah nyarioskeun si musuh Allah nyata Fir'aun baik kalayan kawaleh atau eleh jajaten nalika tukang sihirna geus ariman tapi tetap jiwa kuparna atau jiwa kapirna angger bae bedego dina kakapirana satabeuki kekeum atau satabeuki pohara banget dina kajahatanana ya. Saat diberi peringatan ke Allah, saat ditinggalkan ke Allah mujizat Nabi Musa oge misalkan ditinggalkan ke kawasan Allah ku macem-macemna eta tukang sihirna jadi areleh terus langsung arasep Islam saatosna dihukum mati ku saku Fir'aun. Maka nalika Allah nurunkeun rupa-rupa tanda keagungan ka kawasan kamarena mimiti ku naon ku bencana halodo panjang anu kacida sampai paceklik hese naon hese cai. Terus oge tas beserta didatangkeun ku daun ku angin topan atau cah deng-deng teh tuluy hamasimu dituluykeun ku naon ku kutu saterusna ku bangkong nepi ka naon cai jadi getih eta sakabeh mangrupa tanda-tanda anu kacida teh pisan bahwa ka kawasan Allah teh mutlak ka jelema teh. Bahkan jelema teu boga daya, teu boga kakuatan, teu boga upaya kanggo nyegah naon-naon anu geus ditaksiskeun ku Allah ka jelema. Termasuk kerja ka diri urang. Allah meningkeun topan nyaeta caah cai nepi ka ngeueum satalin pas kasakuliah bumi. Ya. Jadi bumi Mesir tidak khususnya nya nu dina waktu harita cicingna bangsa sakit di Fir'aun. Sanggeus kitu eta cai teh nguyembeng henteu ngalir nepi ka manehna teu bisa ngolah tanah nate pepelakan paparae ka keueum ingun-inguan atau sasatoan atau naon bae pare nepi ka manehna tuluy leuleus sarta kelaparan. Maka dijelaskeun tina surat 104 qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima 'adinna la in kasabta 'anna lanu'minanna laka wa nursilanna maka bani Israil. Saka nalika manehna katarajan ku azab balahi manehna ngomong, hei Musa pamentakeun ka pangeran anjeun supaya ngahentikeun ieu balahi. Lamun misalkan eta balahi geus di stop cenah itu. Tadi teh anu kahiji teh naon? Angin topan. Baik, nu kahijina nu Allah ku mimiti pahalona panjang, nya pahalona panjang. Bahkan cenah eta janji si kaum kitu teh anu nanti saestuna lamun misalkan Allah ngaleungitkeun ieu azab ti kami tangtu bakal iman ka anjeun satabaki nanti kami bakal nanti ngantunkeun Bani Israil angkat sareng anjeun. Ya ngomong kitu tah si bangsa Kitbi teh. Maka melihat seperti itu Nabi Musa ada sisi kemanusiaannya karunia. Maka naon terjadina? Nalika nanti Nabi Musa ketika diperintah doa, dipurtang saraya ku bangsa Kitbi, Nabi Musa terus ngadoa ke Allah Subhanahu wa taala. Satusna Allah ngalingkeun eta balahi ti maranehna. Tapi emang bangsa kafir mah kitu jalur janji. Maka ciri-ciri bangsa kafir, ciri munafik teh jalur janji. Sehingga pamanehna tadina janji lamun saumpama cenah ieu pangeran maneh cenah bisa ngalingkeun azab ti kami, maka kami bakal iman. Jangan terbeda jauh je zaman ayeuna gitu kan. Nalika ditimpa balahi ku musibah, maka Allah ya Allah ya Rabbi abdi bade janji ka Gusti bade non nglaksanakeun ibadah, bade geto berjamaah, bade geto sejabana. Nalika dileungitkeun ku Allah kasedihna atau karipuhna atau cilakana atau musibahna di eta si jama, balik deui kalau mungkin pohara cenah. Kalau mungkinan banget ya. Ketika Allah mencabut azabnya, maka dia itu bukan semakin eling, tapi bakal semakin semena-mena. Allah teh tuluy ngahartup, aya ngahartup teh, nu teh ngirim simut-simut. Tadi nanti tina balahi nu anu teh tuluy Allah ngirim simut belalang. Anu ngahakan atau nu ngahartup tatangkalan sakumaha anu kacatu dina riwayat cenah naon nepi ka Sim Abdi cenah nu ka Sim Puri cenah cek Muhammad bin Ishaq teh eta sisi teh cenah sampaikeun bisa ngadahar paku-paku tina besi anu aya dina panto cenah saking poharana hampir puluhan juta eta seumeur nyerang waktu dina zaman waktu harita Fir'aun.
terus untuk di imah-imah jeung tepat panyicingan maranehna sampaikeun si jelema si bang sakit di dina waktu harita teu bisa gerak saking lobana eta simeut. Tuh ketika dia sudah dalam keadaan kelaparan, tanaman beak we sampai gundul ke eta simeut, maka nanti geus ripuh pisan bang sakit di bangsa Mesir harita lompat deui ka nanti ka Nabi Musa. Ka Nabi Musa ngucapkeun cara tadi di surat Al-A'raf ayat 134. Ulana rabbika bil ma'ahda indak la in kasabta anna rizzalan minana laka wa nursilanna ma'aka bani Israil. Ya nama cenah Nabi Musa pamentahkeun deui cenah ka pangeran anjeun supaya ngalingkeun ibalahi lamun misalkeun eta balahi leungit maka kami bakal iman. Nah ya. Nabi Musa tuluy ngadoa deui ka Allah satusna Allah ngabulkeun doa Nabi Musa kalayan ngalengitkeun eta simeut. Tapi maranehna angger ngeduna henteu nudunan atau henteu nyumponan karena janjina. Dia tidak menepati janjinya, bahkan dia semakin kafir lagi. Didinya Allah masih kade teh urang ketika orang aya masalah naon minta tobat ke Allah tapi waktu dipigawe deui maka nanti suatu saat akan timbul bencana lagi atau azab di Gusti Allah. Ku kituna Allah nurunkeun sarjana teh pasukan atau makhlukna anu sejenis tina kutu. Ya kutu ieu sejenis bangsa kutu-kutuan we. Kamarana bahkan cenah aya khobar cenah anu nepi ka teh kasimkuring cenah. Ye Nabi Musa dipiwaran kersa nyaketan hiji gundukan taneuh tuluy ditenggeukeun iteukna kana eta gundukan taneuh. Maka Nabi Musa tuluy nyampurkeun hiji gundukan taneuh anu gede luar biasa seperti bukit kitu. Ditenggeukeun ku tokatna ku iteukna saterusna eta gundukan taneuh teh amburadul gitu kan. Sehingga setiap butiran tanah teh anu teh jadi kutu anu kacida lobana. Yo ngerikan namanya nempoan anu dina buuk ge kitu kan geus di jaring jipeun gitu kan nempo dina naon nempo lamun dina rambut kitu loba kutu lamun sok aya dina YouTube dina naon geus asam mural gitu kan. Imah loba pisan. Bahkan bahkan tidak ada setiap jengkal pun dalam ruangan di waktu di Mesir itu tidak dihinggapi oleh kutu. Sampaikan kaminuhan imah-imah tombol tempatna kadaharan ge dikutuan nu ngalantarkeun baheula teh jijik atau geuleuh sehingga naon teu bisa sare sabab naon dina kasurna teh kutu hungkul sarta teu bisa cicing di imah kitu sabab naon anak teu gugutut sabab eta kutu teh nyerangna beak kana kadaharan nyerang kana kulit maka sanggeus ngalaman rupa-rupa kasusah jeung karepot eta manehna tuluy ngucapkeun deui ka Nabi Musa tulungan deui atuh pangdoakeun ka pangeran anjeun lamun misalkeun ieu kutu laleungit kami bakal iman gitu ge ya Allah pas model zaman urang ya Allah abdi pasihan rezeki beungharkeun abdi sehatkeun abdi lamun abdi sehat teman abdi beunghar gaduh acis abdi bade getol ibadah ka Gusti ku Allah geus dibere duit ku Allah geus dianugerahkeun kanikmatan sagala rupa kasehatan jeung kabagjaan angger we balik deui ka nol hatina balik teh ka direstart balik deui ka awal ngecek Allah teh sia mah kudu dibere ka sedih lamun ka sedih mah maneh teh loba menta ka aing dibere ka bunga mah sia mah cenah ripuh kalah jadi kupur maka Nabi Musa dengan rasa karunya gitu kan ngadoa deui ka Gusti Allah saterusna Allah ngalikeun eta kutu-kutu tapi sugan aya nu perubahan saeutik tina kakafiranna tetep we angger we henteu naon henteu menepati janjina ya kudu jama lamun anu teu menepati janjina disebut bang sakit bi gitu kan tungtungna Allah ngirimkeun bangkong kodok budug nya anu minuhan eta nanti anu minuhan negeri Mesir sampaikeun ka isi imah bahkan lamun aya dicaritakeun cenah khobar lamun misalkan aya gelas anu nangtung eta teh isina teh bangkong lamun urang rek ngalangkah teh heureun rek ngalangkah katincak bangkong geunyaw kitu kasih aracrek we kadang kana pipi kadang kana tarang kadang-kadang nempel dina baju pinuh lemari baju teh pinuh ku bangkong hungkul anu terus dina waktu ciputing gandeng luar biasa wah gitu kan sehingga rakyat Mesir teh gelis itu naon deui cenah kamari geus datang cenah nanti halode panjang terus datang simeut geus beres simeut datang naon datang kutu geus kutu anu beres datang deui bangkong naon ieu kajadianna maka naon saterusna
men tadi eta bangkong teh nu kadaharan jeung wadah-wadah nalika aya jalma anu muka baju atau muka kadaharana geus pasti aya bangkong di jerona itu kan. Tidak ada selangkah pun bagi bangsa kita di dina waktu harita melangkah itu heureun ku binatang bangkong teh nya bari jeung geuleuh gitu kan terus naon ngiihan. Maka sanggeus ngalaman di kasusah jeung karepat kitu bangsa Mesir balik deui ngucapkeun kacapan anu sarua minta ka Nabi Musa pandoakeun supaya azab teu leungit. Maka Nabi Musa munajat ka Allah Subhanahu wa taala kalian ku sifat karunia atau sifat sisi kemanusiaana ngadua ka Gusti Allah sehingga Allah ngaleungitkeun eta bangkong-bangkong bea ku cenah bangkong teh arilit gitu. Jadi bangkong dina waktu harita zaman Nabi Musa tong disangka siga bangkong zaman ayeuna laleutik garede gitu kan da umur lagi harita teh paranjang keneh manusia teh kalah balik kafir deui cek Allah teh aduh sia mah heuh kan kitu pas kejadian ku urangnya dibere balahi kitu teh eta sadar geus bisakeun contoh urang misalkeun urang teh jauh jeung Gusti Allah asalna mah urang teh pinuh kasuksesan awak sehat, duit loba, wah kumaha we lah. Kalau teh dikurangan saeutik-saeutik kanikmatanana, minta janji ka Allah ya Allah abdi mah lamun dilobakeun deui acis, lamun disehatkeun badan, lamun kalian mah contoh lamun dipameulikeun handphone ya Allah rek rajin ngajina ge. Oh ya Allah abdi hoyong motor dibere ka Allah motor abdi rek rajin ngajina ge. Ya Allah abdi heumeus barang tertentu ku Allah dibere rajin aja tapi tungtungna mah ketika dibere ku Allah lain rajin kami king jauh jeung Gusti Allah ta eta teh disebutna katurunan bangsa Khitbi bangsa Firaun gitu tuh kitu deui balik deui sampai Allah teh sia mah cenah keun sia kurang dikirim naon tidak ada pun satu tetes air anu jadi getih warnana teu mimiti aliran sungai Nil sampai teko anu dicicikeun lagi jadi warna beureum getih kental gitu. Jika Nabi Fir'aun ketika dina khobar Fir'aun ketika mandi nu asalna cai herang biasa sok mandi cai susu kan bertaburkan bunga mah setiap cai teh getih terus lamun rek kocorkeun cai keluar getih. Misalkan lamun contohna lamun misalkan diamsalkeun di paena misalkan aya dispenser teh di luhur nama misalkan contohna teh aqua atau mineral pas dikucurkeun jadi getih maka Allah ngirim teh robah sakabehna cai milik keluarga Firaun robah jadi getih nepi ka manehna teh bisa nyokot cai buat tina sumber atau tina susukan termasuk sungai eta sungai Nil teh unggal nyuk cai eta cai pasti robah jadi getih seger. Maka Zaid bin Aslam menetelakeun anu dimaksud getih di dieu nyaeta getih mimisan. Jadi getih rada encer teh tapi emang rada leueur aya mimisan mah. Nah ieu hadis Ibnu Hatim. Qala Allah Ta'ala walamma waqalaihimur rizqalu ya Musa lana rabbika bima'adaka indak. Lain ngadu abdi cenah Musa. Palamma kasabna alhumur rizqa ila ajalihim balaghu idahum yang kutun nalika kami ngaleungkeun eta azab ti maranehna Gusti Allah nepi kana waktu anu disoran ku maranehna kalian sakali-kali mahena jalur janji deui kade mata kurang lamun janji ka Gusti Allah eta teh nazar kan kudu langsung ditepati ya misalkan ada ya Allah kalau misalkan nah sakedang kan kurbannya sambil doana ya Allah kalau misalkan aku nanti tahun depan mah mau kurban eta jadi nazar teh jadi kurban wajib eta teh hati-hati dina omongan naon atau misalkan ya Allah misalkan kalau aku nanti punya nilai bagus aku pengen puasa henteu puasa maka hutang mata lamun urang misalkeun can bisa ngalaksanakeun eta tangan waktu anu bisa urang jamar hutang eta puasa eta lamun urang geus nadar geus ngajam dina hate bahwa urang teh ngalaksanakeun puasa lamun misalkeun urang lulus sakola nilai besar atau meunang naon kudu dilaksanakeun wajib lamun teu jadi hutang keneh tapi perjalanan maranehna geus nolak ngabohong ka Allah kan ayat kami sarta maenna naon ngalila-lila kana eta ayat teh maka Allah ngarep teh ngawatosan ngeunaan kakafiran kasombongan serta sikap maranehna anu terus-terusan aya dina kesesatan jeung kabodohan. Jadi kaum Kit bidah teh termasuk Firaun ngarasa gede hulu adiguna nepi ka embung nuturkeun ayat-ayat Allah serta embung ngabenerkeun rasulna.
jauh jeung syariat Islam, jauh kemudian zaman ayeuna mah jauh jeung para alim ulama, jauh para jeung jamaah anu saleh, jauh jeung para ajengan jeung para masyayikh. Wah hirup pate embung we kahayang diri sorangan, dititah salat embung, dititah ngaji komo deui, dititah naon di embung we. Maka sanajan eta rasul teh geus dikuatkeun ku mukjizat-mukjizat anu agung sarta nyata, oge ku hujah-hujah anu sampurna sarta tadina anu ngonotan Gusti teh muhun ku Allah hareupeun panon manehna saraku bukti tetep we henteu membuat hatinya teh menjadi lembut, ka mungkin bedego, mungkin jauh. Kan jemaah anu putus asa kan seperti itu. Ya. Ketika dia berubah itu drastis, ya. Itu ada timbul dari rasa putus asa yang diakibatkan oleh kesombongan. Contoh misalkan kieu. Ku sabab urang teh meunang baheula mah contoh. Jadi nanti urang teh ari ieu lima contoh lamun adi awewe ieu kieu. Ketika dia meunang make kerudung, make naon, baju, make naon, gamis atau tapi ketika dia mendapat keputusasaan, robah sikapna, balik padahal Allah teh nguji ka manehna. Lamun urang beuki iman gitu ketika diuji maka Allah bakal ngangkat dia menjadi derajat wali, tapi dia itu kadang terputus asa sehingga naon dia membuka segalanya nyambungkeun urang, salat ditinggalkeun, bahkan tara buka Al-Qur'an. Teh disebut naon bang sakit bi gitu teh. Seolah-olah secara tidak langsung sifat putus asa nantang ka Gusti Allah, nauzubillahi min dzalik. Unggal-unggal maranehna nengjo tanda keagungan Allah ku panon sirahna sorangan nepi ka maranehna katarajal kasusah maranehna sumpah sarta janji ka Nabi Musa yang saumpama eta hukuman dileungitkeun maka maranehna rek iman. Pokoknya sifat kamu nanti deket karena sifat kamunafikan gitu kan. Sejalin janji sangkanan cenah bahkan non aya ngantep Bani Israil cenah ini jeung Nabi Musa hokinya dibebaskeun kurang. Tapi unggal-unggal eta tanda keagungan diangkat ku Gusti Allah, marana balik deui kana kebiasaan gorengna atau kembali ke nol atau direstart deui menjadi setelan pabrik. Jadi bedegong deui, sombong deui. Ukuran bedegong talintar-lintar neurak ditanya, tapi tara daek ngalaksanakeun perintah Allah eta. Malimpang tina bebeneran anu ditipikeun ku Nabi Musa sarta sama sekali teu malire. Lajeng Allah ngirimkeun deui tanda kagungan sanjana anu leuwih tarik sarta leuwih kuat eta musibah teh timbatan sanjana. Manehna ngucapkeun deui, jalin janji deui, dikirim deui ka Allah, jalin janji terus seperti kitu. Maka naon Allah nu Maha Agung, nu Maha Sabar, serta Maha Kawasa masih marana waktu tempo sarta henteu rusuhan nimbangkeun siksaan ka hiji jalma. Tapi kalau selalu diberi kesempatan, maka kalau orang misalkan dikasih umur tina sunnah Nabi na 60 tahun, bukan hatina orang panjang umur supaya, tapi eta teh bisa jadi non ujian ti Allah. Tapi ayeuna urang disehatkeun itu ujian ti Allah. Nah dina sehat ieu urang misalkan bisa ngalaksanakeun kewajiban ti Allah atau henteu. Nalika henteu tungtuna cek Allah teh cuma dibere kitu, dibere waktu luang, dibere waktu non, dibere teh tapi tara daek cenah teh ngalaksanakeun perintah kami, digeringkeun atau dinaon diripukeun sia ku kami. Ketika ripuh urang teh ngadoa ya Allah, berilah aku kesehatan, berilah aku rezeki, berilah aku segalanya lah. Kalau aku berjanji, kalau aku sudah diberi ini, diberi itu, diberi ini, aku akan beriman, aku akan getol salatna, bakal rajin ina, bakal nona. Kalau teh diangkat atau misalkan atau diberi eta, lain jadi rajin, kami kan jadi jauh. Di Allah dikirim deui berupa siksaan. Misalnya kamari magering, ayeuna dibangkrutkeun usahana. Ngadoa deui ka Allah, kalau diberi di usahana, bukan semakin non, semakin jauh. Ieu nu terjadi karena non dinamika kehidupan ayeuna seperti kitu. Teu biasa jauh jeung zaman kitu selalu ingkar janji terhadap Tuhannya. Gitu. Jadi hirup teh rumah sanon wah teradak diatur ku Allah. Allah ngajadikeun mahena salaku picontoh ibrah pikeun kehidupan zaman ayeuna, pepeling sarta lulugu pikeun jama-jama kafir anu sarupa, oge salaku contoh pikeun naon, pikeun hamba
dikunci hatena manima sakumaha urang gogorowokan sampaikan aku tas juga atau misalkan orang yang mulia masuk ya sholat diberi duit ketika dia tidak diberi hidayah tidak akan contoh datang ke batu kan Nabi Maulana Muhammad SAW saya kalau berkristal Abi Thalib dan berpaman secara dohir dia cerita mungkin kaidah sebab akibat jalur janjinya Fir'aun janji iman mengazab leungit tapi nalika geus genah malah pakoho maka hukum alam berubah Allah nembongkeun ka kawasan cara karubah hal anu biasa jadi luar biasa contoh lo berarti bakong anu populasi kudu anu langka teman berarti kata bahasa sakit terus terakhir cai jadi geuning salah peringatan puncak siksaan anu sakit dulilana teh ditutup ku pati ataupun teh nanti dimootkeun kalayan hina niata diteuleungkeun di laut saking bodogona hasil peringatan mata kalau aya musibah datang kalau misalkan urang teu boga duit atau gering atau kacilakan labunan eta teh peringatan atau tanda teh surat cinta dari Allah sakan urang ilaahi rajiun takkan itu anu geus urang teh bugur balik bugurin apa gitu kan sameme kasih saat teh kasana ku Allah dipuncakkeun siksa urang kalawan dimohotkeun dina kaayaan kakafiran kan hakikatnya cerita perang antara Musa ruh jeung abatil nafsu antara akal jeung nafsu Fir'aun dina diri Fir'aun teh simbol dina nafsu amarah anu ngarasa pambenerna pangkawasana jeung umum diatur ku batur gitu selalu dirina imah hidup aing kumaha aing eta kitu eta teh aya mah teh aya dina dirina aya Fir'aun so kalau teh ngerasa pembenar tidak menerima koreksi dari orang lain terus Allah beri azab anu bertahap hakikatna naon kebersihan penyakit hati Fir'aun tapi kusabab Fir'aun milih tetap jadi jadi kafir maka mengaku dirinya sebagai Tuhan analogum Allah maka eta berarti maka eta azab teh kalah jadi racun pikeun manehna nu tadina saukuna geuning teh jadi ciparat karena dosa imah jadi naon kaurangna dimatak jadi dosa pisan terus ini aya simbol itu Nabi Musa eta teh keyakinan tauhid anu bisa ngancurkeun sagala rupa halunisasi jeung tipu daya sihir itu kan mata kurang pengasabar disunahkeun moal kepada sadaya para nabi ya pun tobat gitu saya nabi anu dipontobat maka ngagugu nalika butuh pohon nalika sugih eta pepatah kala baheula ngagugu nalika butuh pohon nalika sugih atau lucu bahasa teman apa nih bahasa dalam kacang kulit itu dong kacang lupa kulitnya nanti boleh kacang lupa pada kulitnya ada geus dibilang teh ari keur butuh mah ka urang tapi ketika dia kaya karena cukup ulama ngagugu nalika butuh pokok nalika sugih ieu teh naon papatah di baheula pikeun anu dia pemikiran iman nu masar kana transaksi iman anu sabab hayang leungit ka susah moal bakalan iman urang hayang kana sabab salat urang hayang beunghar salat teh tahajud urang hayang mulia maka itu tidak akan pernah abadi tidak langgeng geus jadi pada orang ilahi anta maksudi waridoka matuti kumaha Allah sama dengan ngaji we lamun ngaji kalian karena sesuatu selain karena Allah bakal gancang bosan kamu ngaji karena sesuatu bukan karena Allah itu akan cepat bosan mualan gue mungkin cekik kita matakan ilahi anta maksudi lamun kita karena Allah maka tidak akan pernah bosan resep we gitu kan bakalan mungkin gitu terus ini nanti segala apapun yang ada dalam kita ini dina ieu kisah ieu aya kekuasaan teh titipan Fir'aun urang mah ngarasa Fir'aun kan ngarasa walaupun eta sungai Nil jeung jalan ke Mesir perkebunan Mesir limu Misra eta teh urang aya di bawah penguasaan nalika manusia ngaku-ngaku hak milik Allah jadi hak milik dirina maka dirinya manehna mimitihan hancur maka sadarkeun diri urang ya kalawan zikir, kalawan segala apapun yang ada dalam kita, tongkron yang misalkan harta di luar diri kita, diri urang oge, badan jeung panampona, ceuli jeung pangdehena, suku jeung lengkahna eta teh sakabehna titipan ti Gusti Allah anu suatu saat bakal diambil deui ku Allah anu kudu dipertanggungjawabkeun ku diri urang.
Nah siapa mana itu benar tuh pakai suku sih dipakai kalengkah karena ngaji itu. Nah benar tuh siapa mapanon teh dipakai karena bebeneran itu karena motor sekro ini selalu pan. Maka kan sebenarnya sih ngaji ongko dan nonton ongko yang halus gitu kan. Iya masa sampai ngegebar handphone non hati lah. Sancar Allah mengistighfar ke orang bubur orang gerasan. Jadi Allah masih ada tempo waktu. Lain Allah tak apa, tapi Allah mikanya akan hambanya supaya sadar sampai mengke siksa di puncak pun Allah nyata mau dengan kalian kakabiran naudzubillah. Begitulah ia cari tapir awal teh untuk pikir orang sadar sifat Fir'aun dina unggah hati manusia terutama zaman ayeuna termasuk diri urang nalika urang merasa pengakuan diri urang lebih tinggi. Tidak bisa menghilangkan rasa keakuan. Kan mulai Fir'aun itu pengakuan tinggi karena diri. Ya. Terus karena selalu halus anak khairun, gitu kan? Sakau sombong karena anak anu dipikir boga kurang. Maka jalin Fir'aun karena janji melupatan lahian hati anu geus jelas dunia, moal bisa deui dari cahaya hidayah sanajan ku Allah diajak berkali-kali. Gitu kan? Menurut muka orang-orang itu tidak Allah diberi bukan jadi eling, tapi dia menjadi bupati. Gitu kan jadi mikir susah gitu kan. Karena sholat warga, karena amaliyah komodoi, karena sejabana mudah-mudahan orang maka Allah selalu diberi hidayah taufik supaya nanti dibabarikeun istiqomahkeun dina ngajalankeun perintah agama, menjalankan sesuai syariat Rasulullah, bagi orang bisa nyegah pada segala pelarangan tasakir pihatur mudah dan paling besok. Sadaqallahul Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbana